Lur, sama lanjut videona tong hilap di kumaha heula? Subscribe, subrek channel comment and like share channel Oples TV. Oples TV na lur. Pokona mah urang intinya mah urang nyeun video teh ukur jangan ngahibur unsur nanaon, unsur menghina, menghujat atau nanaon. Intinya mah urang mah cuma hiburan Hiburan tunggu. Mudah-mudahan mah happy. Terhibur nu lajona lah pokona mah. Meskipun nya rada garing ya wajar we. Ini mah dengan susu hujan cayan we garing mah gitu kan. Cebor we guys. Ayo ah. Biasa nyungkeun tanda tangan. Hah? Nya kangge naon? Pan abi mah sanes artis. Nyawios. Nya sok atuh Kang, di mana tanda tanganna? Di buku nikah. Ajar kamari si bontot ke lamaran ditolak kemana? Heeh Kang. Dambung atuh da si bontot mah miskin Kang. Dan kayak orang kababawa miskin. Embung Si bontot teh lemah beunghar. Kamari ge cenah geus meuli mobil. Hah? Emang merek mobilnya naon? Mobil Legend. Baringung gitu. Iya neng, atuh nuju sakit hati. Sakit hati kunaon Pada teu nampi bansos si pamarentahnya. Sanes, tah hubunganana jeung eta, malah mah kamari teh karek gajihan. Tah geuningan atos eta gajihan, nya terus nyeri hate kunaon atuh aya teh. Iya neng, gajihan teh dirampok pamajikan. Ih, si bedul. Neng, ada deh nyarita. Nyarita naon? Carita teh sedih tapi horor. Hah? Sedih tapi horor. Nah, emang naon Neng jadi penasaran. Jadi kieu ya Neng. Kan waktu itu teh teh ngupload video di YouTube. Tah. Terus pas ngesaminggu ku teh ditempo eta video teh. Ngan lalajona teh Neng. Ngan 20 siki. Sabar hirup mah da peurih. Nambut eta HP lah. Naon atuh? Eta hayang ning ngecek eta we naon we sih teh. Nya sok cek sepuasna da mah tara chat-chatan jeung awewe atuh bageur. Aslina kade bohong. Cek. Ari ieu naon chat dina grup Dunrik jam 7 ieu tah dina chat grup Dunrik jam 7 peuting jam 7 eta mah kilap meureunnan hilap abdina hilap Neng. Hilap we. Heh, ai jadi lalaki teh ulah sok ngaku-ngaku bujangan enggeus boga pamajikan. Beungeut jiga huy cilembu we oge sial loba gaya pisan. Geus ditinggalkeun ku kami mah ripuh tah. Tong atuh tong. Kemana menitas rapi? Bade kerja tuh Kerja di mana? Menita ajak-ajak apa pengangguran itu? Wah, leres hayu atuh ngiring aya kersama. Wah, leres Neng. Kayak tuang siap-siap heula nya mah kieu-kieuan. Tos kitu we teu kedah gaya-gaya teuing. Emang kerja di mana? Tuh, di ditu kerja bakti di kantor desa. Neng, coba sebutkan nu ngabuat Neng bahagia.
Oh, kieu meuranan sabab Neng tuh dilahirkan jadi orang Perancis. Emang lamun dilahirkan jadi orang Perancis kunaon gitu? Ribet atuh da Neng mah teu bisa bahasa Perancis. Sayang tuh kan Neng. Nah harus gitu. Ya sayang atuh, mah sayang banget kan Neng mah. Lamun Neng maot, nikah deui mah. Ya moal atuh, mau nikah deui. Sing bener. Bener, bener asli. Sing bener. Lamun kesepian, terus aya janda kembang anu ngagoda nyebrang eta mah kapaksa Neng namina oge. Ih, Emang kunaon sih Neng atuh naros kitu? nya terus lamun misalkan nikah deui, istri baru arek dicana ka rumah urang gitu. Iya tuh dah Neng. Teh nya ai kudu ngajual bumi teh. Sa lebar pada teh meureunnan hiji-hijina kenangan urang teh di bumi eta. Piraku atuh dicanya pasti dicanak we kadinya istri baru teh. Terus mun bobona rek di kamar urang duaan Nya atuh Neng bobo mah di kamar. Karena kamar teh ukur hiji-hijina. Piraku atuh nek cenah bobo di kamar mandi. Ih, terus mun misalkan BH-BH Neng anu kaing mesa di luar negeri, rek dipasikeun oge gitu. Nya moal atuh Neng. Kan beda ukuranna oge. Anu Neng mah 2 genep, anu itu mah 3 genep be. Neng, Hah? arek ke naros. Terus naon, Kumaha carana ngabedakeun orang Jawa, orang Makassar, jeung orang Papua? Atunya gampang, bahasa nang gitu beda atuh. Salah. Ya terus? Kieu ngabedakeunana pas pesan minuman. Kumaha? Lamun pesen Marimas pasti orang Jawa. Nah, gitu. Pan sok disebut emas orang Jawa mah. Jadi kan Mari Mas. Tuh. Terus kalau misalkan orang Makassar naon tah minumanana? Ya pasti pesena kerating deng, pandaeng. Terus mun orang Papua naon Pasti pesena ale ale.